para regala kakinya. Tapi aduh, jalan-jalan ke sawah teh. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Empo, Abah Sumanta. Ya, Aden. Aden salamet. Emang anu cilaka gitu, Aden? Salamet hayang ngising. Tah, ini teh Ya, ku bisaan. Nahan hayang ngising kumaha tah carana? Cing sumpah tadi mah. Hayang ngising di sepaparat jalan. Tapi datang ke dia, alhamdulillah nempo percingan di imagen terjadi. Beureun boga rahasiana? Boga Kumaha tah? kuring teh pernah dibere jimat ti kolot. Oh, Wasiat eta mah. Lamun hayang ngising, tah cekelan ieu jimat. RK mama teh cenah. Jimat naon, Aden? Jimatna? Yo, iya. Batu. Hah? Oh, jimat teh batu. Isukan mah hek diturutan, ngala hek dipake jimat eta teh ayeuna mah. Asa inget kasih Adennya. Erek ini tante cenah kudu mawa jimat. Ayeuna mah ek nurutan si Aden tah ayeuna mah ek nulungan jimat. 3 hiji 3 2 3 3 3 opat 3 5. Tah perjalanan Surabaya teh jauh. Kira-kira mah teu nya 35 siki jimat. Daripada kababayan aing di jalan, mending kene pinuhan ayeuna mah ieu ku urang ningalikeun. ambu keur naon? Ari si Abah piraku teu apa. Bulungan batu jeung rek ngabangun masjid wae. Kan urang teh isuk teh ini ka Surabaya. Kan cek si Aden teh asa inget kade lamun init-initan jauh kudu mawa jimat. Jimat naon? Jimat supaya urang henteu kababayan di jalan. Sabab perjalanan Surabaya jauh nya mawa we sakeresek. Aden, keur naon? Keur ngurus kebon gedang nu tatangga. Oh, Ari mangkasur, Bas Sumanta bade ka marana. tah bade ieu rapat keluarga. Kapat warga meni weh kieu. Ada ondangan jam sakieu gitu. Lain eta gedang meni aralusnya. Halusnya Halus. saheula atuh anu ngurusna Aden atuh. Tah atuh ngurus di hareupeun imah. Bingung di imah mah. Ulah Bisul. Den butuh Biro. ini mah aya di Bijo. mah. Mangkasur, pokokna mah bingung. Ke. Nah, aku bingung kumaha atuh Den. Lain ku butuh pupuk, lain ku butuh bini. Pang nama imahna can boga.